Wijaya Kusuma marentah kerajaan Galuh anu lega pisan. Permaisurina aya 2 jalmi, anu kahiji namina Pohaci Naganingrum jeung Dewi Pangreuyeub anu kupadu. Duanana kanggo ngandung. Dina bulan kasalapan, Dewi Pangreuyeub ngababarkeun saurang putra. Raja bersuka pisan, sarta sang putra dibere wasta Haryang Banga. Haryang Banga umurna tos 3 sasih. Nanging permaisuri Pohaci Naganingrum taceun oge ngababarkeun. Rempan lamun Pohaci ngababarkeun saurang putra anu antos tiasa ngarebut nyaah raja ka Haryang Banga, Dewi Pangreuyeub boga maksud bade nyelakakeun putra Pohaci. Sanggeus sasih katilu welas, Pohaci oge ngababarkeun. Luhur usaha Dewi Pangreuyeub tak saurang dayang oge diidinan nulungan Pohaci. Wahai Paduka Raja, abdi minta widi kanggo ngabantuan kalahiran Kakanda Pohaci Naganingrum minangka balas jasa abdi dina anjeunna. Mangga Rai, lamun engkau hoyong ngabantuan Kakanda Pohaci, kawit henteu ngaganggu kagiatan anjeun. Sami kalintang henteu Paduka Raja, naging abdi ngan hoyong ngabantuan persalinan Kakanda Pohaci saurang diri. Abdi henteu hoyong dibantuan dayang-dayang, margi maranehanana ngan bade midamel abdi henteu konsentrasi sapinukna. Mangga abdi undur diri ti heula Paduka. Orokna Pohaci dimasukanna dina kandang emas di Barung Endong Hayam sarta dipalitkeunna ka walungan Citanduhi. Rerencepan kajadian ieu diintip ku Ki Lengser. Hai Paduka, abdi tanginten lamun Kakanda Pohaci ngababarkan seekor orok anjing. Abdi tak bisa percanten kalawan kejadian ieu. Nanging abdi sorangan anu ningali sarta ngabantuan kalahiranana. Naon anu kedah abdi pigawe? Naon? Ki Lengser! Aya naon Paduka? Usir eta Pohaci jeung anak anjing eta. Baik Paduka. Ki Lengser henteu dugi hate milam pah parentah Raja ka Pohaci. Permaisuri junjunganna. Pohaci dijajabkeun ka desa tempat kalahiranna. Di desa sanes dikira-kira karajaan, saurang aki sareng pamajikanna Nini Balangantrang cicing di desa Genger Sunten tanpa bertetangga. Atos lami marehanana nikah nanging tacan dikarinai anak. Hiji wengi Nini nyimpen katinggang sasih purnama. Ki, Naon Nyi? tadi wengi Nini impen katinggal sasi, mau nggak hatos impen ini eta? Eta hatina orang bade dapat rezeki nu ageng nih. Doakan wae mugi-mugi leres. Ayeuna aki bade kawalungan pilari lauk. Urang berdoa mugi-mugi laukna ageng-ageng nih. Tos satunya aki kawalungan heula. Oh, be careful nih Ki ya. Dadah Ki. Naon eta teh? Alah, ieu teh orok. Budak ieu mah. Ah, nikah sepisan ieu budak teh. Budak sahanya. Tinggal ieu, naon anu aki bantun. Aya naon Ki? Gorowok-gorowok juga kasetanan. Tinggal ini, event ini jadi kenyataan. Orok ieu pisan anu aya dina impian ini. Nya, ieu teh orok ini. Hah? Naon? Orok? Ini centil pisan. Ki sae. Kuy masuk. Heuy. Aduh, kasih pisan anu ieu saha ngaranna Ki? Kumaha amun namina Ciungwanara. Boleh juga tuh Ki. Ciung. Nya lucunya. Lucu pisan tuh.
Sanggeus ageng bertanyalah Ciyung Wanara ka bapa sarta indung lempangna. Nih, Ciung hoyong transpuciung, hidup kakene maranehanana. Ciung, bahala teh. Jujur Aki sarta Nini nyaritakeun ngeunaan kawit Ciyung Wanara sanggeus ngadenge nyarios bapa sarta indung lempangna. Taulah Ciyung Wanara bade dirina. Hiji jinten, aya pangumuman nyabung hayam di karajaan. Ciyung Wanara permios kanggo nyabung hayam nakalawan hayam raja. Margi didengarna, raja resep nyabung hayam. Nini, Ciung bade nyabung ayam di kerajaan. Ciung minta doa restu ti Aki jeung nininya. Mangga Ciung, Aki doakeun Ciung menang pertandingan. Ki, atuh nuhun Ki. Ciung pamit heula nya Ki. Nih, Hati-hatinya Ciung. atuh nuhun Ki. Sanggeus persabungan, hayam Baginda eleh, sarta hayam Ciyung Wanara lenging. Sekarang Abdi ngaku kalah. Hayam Manjung emang jago, kuat. Sekarang apa mau anjen? Abdi bade tengah kerajaan mana? Baiklah. Gak apa-apa. Sanggeus terang, Ciyung barubah kaayaan pinunjul. Kilengser ngabaritaukeun ka raja yen Ciyung nyaeta anak Pohaci Naganingrum anu dipikeun ku Dewi Pangreuyeub. Terang perkawis eta, raja oge barubah kaayaan, ambek sarta miwarang ponggawa kanggo ngamanjarakeun Pangreuyeub. Aya, enak nih teh. Hei Ciung, indung Abdi jantan di penjara. Abdi tetampi. Naon anjeun hoyong? Hadapilah Abdi. Pamali. Marane teh dua wati, untuk kanging tarung. Abdi bade misahkan kakawasaan kerajaan Maraneh serta walungan anu abdi namai pamali ialah pangwatesna. Ciyung mendapat haturan di wilayah kulon sarta Haryang Bangga di wetan. Sanggeus dieureunkeun, kadua wargi itu pun berdamai. Serta mimiti wanci eta Ciyung nyebarkan carios na ngaliwatan pupuh sarta Haryang Bangga nyebarkan carios na ngaliwatan tembang.